Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha damang barudak? Alhamdulillah pamidara maneh. Tepang deui sareng ibu di raraga pembelajaran bahasa Sunda pelajaran kaopat. Barudak nu soleh sareng soleha, sateu acan urang diajar, tong hilap urang ngadoa heula ka Gusti Allah supados urang tiasa nampi ilmu kukalayan sehat walafiat. Barudak pelajaran bahasa Sunda ayeuna teh urang tos majeng ka bab 4 nyaeta temana tentang gotong royong. Barudak nu soleh sareng soleha ku ibu bade diuningakeun tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta hideup janten ngatos kanu teks sederhana anu aya tinu kahirupan sadidinten di masyarakat, di sakola atanapi di mana wae. Barudak kelas 3 anu saroleh sareng soleha sateu acan urang lajeng ibu bade ngauningakeun heula naon hartosna gotong royong teh. Hartosna gotong royong nyaeta hirup kudu sauyunan, ulah sok aing-aingan, kitu di jeung babaturan. Urang wajib silih belaan jeung silih tulungan. Lamun aya pagawean hade pisan, urang pigawe bebarengan supaya gampang selesai eta pagawean teh. Ieu urang tinggal contoh-contoh gotong royong di masyarakat. Contoh nu kahiji nyaeta gotong royong di sakola. Ngarudak sadayana ngabersihan buruan di sakola supados bararesi. Contoh nu kadua nyaeta gotong royong di masyarakat. Ngabersihan sampah-sampah supados lingkungan di bumi urang atanapi di sakitarna teu aya bibit-bibit panyakit. Salajengna masih gotong royong di masyarakat nyaeta ngabangun masjid atanapi tempat ibadah supados urang tiasa ibadah nyaman sareng tentrem. Contoh nu salajengna nyaeta gotong royong di bumi sareng ibu rama rai raka tiasa ngaberesan bumi atanapi masak sareng di dapur. Saatos tadi hidup ninggal contoh-contoh gotong royong di masyarakat atanapi di bumi, ayeuna ibu bade masan tugas ka hidup nyaeta ngalaksanakeun gotong royong di bumi masing-masing dibantos ku ibu ramana atanapi rai raka. Gotong royongna mangrupikeun ngadamel katuangan di dapur masing-masing. Tong hilapnya nuju ngalaksanakeun gotong royong eta ku hideup dipoto atanapi dipidiokeun. Tas dipintunkeun ka grup WA kelas masing-masing. Langkung sae mah sareng hasilna nya. Sakali deui engket hasil gotong royong di bumi eta ku hideup dipoto atanapi dipidiokeun. Kintunkeun ka grup WA wali kelas masing-masing. Ku ibu diantosnya. Hatur nuhun. Rupina ngan sakitu wae panginten pangajaran kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan ilmu anu didugikeun ku ibu aya manfaatna khususna kanggo ibu umumna kanggo hidup sadayana. Mun sakitu wae panginten pangajaran basa Sunda kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan ilmu nu didugikeun aya manfaatna khususna kanggo ibu selaku pangajar basa Sunda umumna kanggo hidup sadayana. Mudah-mudahan hidup tiasa nampi ilmu anu diwikeun ku ibu. Barudak kelas 3 anu soleh sareng soleha sateu acan ditutup ibu bade bewara sakedapnya. Pami hidup gaduh rai atanapi tatanggi atanapi warga TK tong hilap titipkeun ka ibu di TK Plus Al Gipari.
Kumargi, ibu selain ngaulang bahasa Sunda di kelas 3, ibu oge ngaulang di TK atanapi RA plus Algipari. Ku ibu diantosnya, mudah-mudahan hidup tiasa ngabantos atanapi ngauniakeun ka masyarakat di luaran bahwa di Algipari aya TK na oge. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktosna tos seep. Ku ibu ditutup wae ku doa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairon kasiron. Mudah-mudahan Allah masihan nikmat anu langkung ka urang sadayana. Hatur nuhun.